gegede di ayun ambing. Ayun ambing di ayun ambing. Ngayun samping geus lila dicium kambing. Aduh gelo teh sia, aduh astagfirullahaladzim. Bunga si Nyai, saya jual teh saha, lu main sungai senggol wae. Aduh, untung ke dicatruk lah. Naon aing mah cinggal rantung we ieu mah kantong-kantong teh ambeu kaos Kang Empe meuni jiga korban tabrakan aing mah meuni khawatir dengan ningalina ogenan Kang Empe gara-gara buru balik atuh Kang Empe aing meuni sangsara usaha laki teh meuni sagala eueuh duit teu disesakeun-sesakeun acan dibawa kabeh mah teu percaya si Kang Empe mah papa majikan teh aing mah nya lapar hayang dahar naon ieu teh ieu digantung-gantung naon deh ngan pira ku aing rek ngalebokan bawang mah ditenteuingeun cengan aing hirup teh loba sawah ngan hektar-hektar jerona kalakan karari Kang Empe nama-nama teuing sia teh ka pamajikan teh aing meuni baraseuh deh ieu haruy hujan turun teh meuni balocor ripuh aing mah salaki teh teu bisa naek mangkani ini gara rejah kieu aing mah ripuh siti aing mah kieu naon deh asem anjing tai ucing ngomong teh aing diletakan teh aduh aing mah Kang Empe aing mah ripuh tai ucing ge kuat ka penasaran ku aing diletakan ampun dengan aing mah aing rek masak naon ieu teh ngegelan we hihit gitu aing mah lapar ieu mah kudu maling lauk ieu mah kaempangna ieu ngecek ya ripuh ari kieu mah aku rek ayeuna ngagoreng bawang mungkul jeung walu dan teu naon teh ngahiji aing mah geus ripuh Kang Empe iraha atuh balikna Kang Empe aing teh ripuh ieu teh aing kaluman aing mah kala kahayo we update status Kang Empe Kang Empe Aisyah nanaonan Kang Empe mangkat jauh-jauh teh kalahkan dipoto jeung awewe nepikeun kana langsarakeun pamajikan di imah Gusti nu agung aing mah Kang Empe bisa teh nemen-nemen teuing aing nemen-nemen teuing saja atuh payet pang ge aing mah rek ngambek aing mah timah datang Kang Empe mah meuni teuing-teuingan teuing ieu kalahkan dipoto jeung awewe
awak sakit itu juga triplek ngapung oge ya Allah. Meni pamola Kang Empe. Aing mah rek ngelalauk lapar. Aduh, Kang Empe, sia teh nemen-nemen teh ka pamajikan teh langsara teh bener ieu mah. Duit pantesan dibawa kabeh beneran sia teh kitu foto anjing awewe gitu. Aing meni kana nah heula cai. Ini tuh bisa nginum-nginum acan aing. Nemen pisan Kang Empe mah ka pamajikan teh langsarakeun teh. Aku tak ingin oleh-oleh intan permata dan juga uang. Kang Empe datang ku aing disiksa. Dari dituna popoto anjeun awewe. Geus urang mancing heula neangan lauk daripada aing mikirkeun Kang Empe bisi stres duit teu boga kadaharan eueuh mikirkeun salaki kawas kitu jog teh neangan lauk sugan we bebenangan yang tambah sangu ini eueuh pisan dengan sangu aing rek maling lauk si aing nu bogana makan Mang Encet teh sok main bedaug wae lamun kapanggih teh aing kudu wakieu heula ge pang-pang nama Kang Empe ge lamun menang lauk teh di dieu nyokotna teh malingna aing mah ayeuna mah kapaksa aing mah hampura Gusti nah kumaha atuh salaki teu dibere duit kurang eueuh dengan sangu aing rek nurutan salaki ka dieu di dieu ye jigana mah ye nu loba lauk teh rek nago gue euy mah di dieu nungguan lauk. Bismillah. Mudah-mudahan Mang Encet nanti ka dieu sipi omongan urang girang gara-gara lauk urang diomongin jeung tatangga. Salah kalau ka tukang ngalungkeun teh. Maklum awewe atuh can meunang geus leungit cing siripit bola mancing kajepit ku bulu naon lah bebas mudah-mudahan make cangkang rambutan ya nyantok aduh naman teuing ieu teh hirup teh hirup di kawas kaki ieu aduh aing ngaban hate ieu power amprok we jeung Mang Encet aing mun teu dikadek mah aing ngalauk hiji ogenan mancing saha eta ya egang mancing balong aing wong wanianan teu bebeja heula aing tinggal ngikeun biar ngojok sia aing mah moal asa-asa main sia pan pisan teu bebeja
jalan manten ieu mah yeuh. Bisa goyang Sia aku aing tatanin lah sia. Mana nih lep? Wah, sia kaji ah. Oh, sia. Aduh. gitu Kang, Oh, cicing sia aku wah sia. cicing heula. Tapi saya kuat. Sia. Rek awak sia. Wah. Heula salah paham, kela. Oh, salah Kabur. tiga bengkak sia. Dasar kotor. Wal yang curi kan tinggal ku aing sia. Tolong Kang, kela. Kotor ku sia. Kak sia aing sia. Oh, wah. Hiji lawan sia. Buat amari eta sia. Kela. Capek Capek sagala. Terkenal wig. Ulah ame kumaha. Ngeunah wae sia. Teu teh heula capek. Kehala kumaha. Hayu urang hayu. Sia kelo sia. Panjang. Kapur ka mana nih, ha? Tolong sia. Ampura atuh Kang, ampura. Capek we lauk. Ampura. Kumaha? Aduh, aing kudu naik ieu mah euy di gudag-gudag ieu mah euy. Botan lu gua nya. Mangkali aing leueur tatangkalanna lah goblok. Oh sia. Ampura atuh Kang. Ampura aing. Ampura aing geus capek ya mah. Wah. Ayo sia. Geus capek ampura. Alur. Sekalian. Naik. Ulah digantian geus sabaraha laukna. Ih, Sabar kali coba. main nemen-nemen teuing karena geus 10 kali. Yang benar aing ya. Tuh, Ci. Dicolok sia. Aing lamun datang ka empe bejakeun aing ka salaki aing. Nemen-nemen teuing. Saha balak sia mancing teh bebeja. Aing Kuman sia. kudu naik ieu mah moal pale ge. Naik terus alur. Atuh Kang teh heula Kang, aing teh awewe di tanah naik aing sia. Wah, gila gaji. Ampura Kang, geus atuh. Aduh, Sia. nemen-nemen teuing ieu mah. Jelema teh ha. Aing sia. Ah,